Ieu mah pertanyaan kumaha Pak Kiai lamun tos ngalaksanakeun umroh ngeunang teu disebut haji. Sebab loba nu hayang disebut haji. Ganti bae ngaranna nu tatarina Samsudin jadi Oji. Jadi nganang ke jiji gitu bae. Aduh. Kulantaran a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syahida lan lamun nyakseni isnani sapa wong roro ala tsnain ngatasi wong roro bikotlihi kalawan mataini ing wong fasyahida maka nyakseni ya isnani ala lawalain ngatasi kang awal karone bikotlihi kalawan mataini wong fa'in saddaqal waliyu maka lamun ngabenerkeun sapa wali alawalaini ingkang awal karane hukima bihima maka den hukumi apa bihima kalawan karane awalai awil akhiraini atawa ingkang wawane karane awil akhiraini atawa ingkang akhir karane awil jami'a atawa ing sakabehe aw kadzaba atawa ngagorolkeun ya wali al jami'a ing sakabehe batalata maka batal ya karane syahadatan walau aqarra ba'dul warasati bi'afi ba'din lan lamun ngaku setengah pirangkang waris kalawan ngahampurane setengah saqatal qisasu maka logor apa qisas walau ikhtalafa syahidani lan lamun perebutan sapa saksi rara fi zamanin ing dalam zaman aw makanin atawa ing dalam panggonane aw alatin atawa alate aw hayatin atawa tingkah lagot maka lagaya syahadah wagila landen ucapaken opo lawsun lawas. Ieu mah pertanyaan kumaha Pak Kiai lamun tos ngalaksanakeun umroh ngeunang teu disebut haji. Sebab loba nu hayang disebut haji. Ganti bae ngaranna nu tatarina Samsudin jadi Oji. Jadi nganang ke jiji gitu bae. Aduh. Kulantaran encan wukuf di Padang Arafah encan jadi haji sebab cek Kanjeng Nabi al-hajju arfatu ma'zamu arkanil hajj wukuf di Arafah gegedena rukun haji wukuf di Arafah jadi umroh mah encan kaasup haji ulah disebut haji. Aya pertanyaan kumaha lamun aya awewe nikah kemudian eueuh bapana aya ge bapa pulung. Jelas-jelasan bahwa eta mah bapa pulung lain bapa asli. Kemudian manehanana langsung ngawakilkeun ka hiji jelema bana ngawakilkeun langsung ka bapa KUA langsung bae padahal bapa KUA nyahoun bahwa eta teh lain anakna lain anak kandung kumaha pertikahanan nyaho eta mah teh nyaho kula ge eta
sebab anu kudu nikahkeun makan walina ari bapa angkat mah lain wali geus atuh ngawakilkeun ge teu sah boro-boro nu lain bapana jajak-jajak bapana ngan bapana pasek kaju ngawakilkeun teu sah Sarwiti boga bapa ngaranna Freddy aju nyana mabok malam mingguan di orkes ju isuk-isuk nyana masih langleng kene pasek ngaranna ju ngawakilkeun teu sah ngawakilkeun emang kumaha kitu nikahkeun mantak hese atawa bapana tukang zina mun ngalaksanakeun dosa kabair pasek khuruj am taatillah kaluar tina nurut ka Allah aju nyana ngawakilkeun teu sah ngawakilkeun nyana nikahkeun teu sah ngawakilkeun teu sah kumaha teu bisa dikawinkeun pamanya cenah ge sia masuk manya ngaji sok teluk didengekeun sia mah sakaing teu sah kudu kumaha atuh kudu tobat heula si walina ulah lantaran nikahkeunana teu sah lantaran pasek anak teu sah nikahkeunana teu sah ngawakilkeunana maka tobat heula maca istighfar lazim bener tobatna kakarak nyana bisa nikahkeun atawa ngawakil terutama saksi anu ngasahkeun jeung ngahentekeunana pertikahan adalah saksi. Jadi kelanjutanana perkawinan tergantung saksi, saksina teu meunang nu pasek. Oh, ieu nikahkeun langsung digerok we. Jadi aya ke pangnikahkeun ieu. Pakai celana pendek deuk main bola. Masya Allah pakai saksi nikah nu mantak beuki halal hancur bae kuari negara beuki acak-acakan lantaran pertikahanana nyana sambarangan itu keneh rakyat diharam-haram ge riba terus bae teu ngadenge ka omongan kiai lain kiaina tapi bahasa para ulama dina kitab kiai mana nyampaikeun teu ngadenge sebab pertikahanana baheula pasek ketemu pasek akibatna kuari dititah benerna teu daekeun embungeun ngadengekeun pangajian main HP ti isuk datang ka sore di sore datang ga isuk deui eta akibat teu beres pertikahanan mantak wayahna dimulai kuari urang mengaji sing apik nikahkeun anak urang siji wayahna pamarentah mah ulah waka dijadikeun saksi satungtung aya ustad aya kiai lain ngaleutikeun pamarentah sebab nyanakeun ngagulung-gulung hukum lain hukum Al-Qur'an eta nu nembrakna nu belah dituna nyana kabehan korupsi berjamaah eueuh pemerintah anu teu korupsi aya gelah teu kader ketika bupati ditangkep, gubernur ditangkep, urangnya gubernur anu ditangkep di penjara, bupati anu ditangkep di penjara, nu henteu ditangkep lain berarti teu korupsi ngan can giliran, can kagiliran doang. Ketika ditalungtik moal aya bupati nu teu korupsi.
daek sumpah ulama daek sumpah sia masuk aju gitu mantak ulah bupati dijadikan saksi ai hadir matenan naon sadiakeun dahar nginum ngan jadi saksi nikah kula mah ngabejaan karunya dek mah hiwal dolos kelanjutan agama anak urang sig hade lain lalagaan kuari terjadi pemalingan garong-garong di jalan. Adapun unsur-unsurna secara gitu politisna ayangan mau dibejak. Teu kaluar ti unsur-unsur politis. Wabeh ge serempak sa Indonesia garong moal aya lain menang politisir mah tuh. Paling gak di Kabupaten Tangerang, paling gak di Bekasi sakitu. Ieu mah di Surabaya garong, di Jawa Tengah garong, di Medan garong. Tahu geus kabaca jasa ku tukang maca politik, geus saya di kantong lagi kantong tukang tong. Pokoknya ngan moal dibejakeun. Di nu penting urang ngesing hade. Sakitu banyak ya garong sa Indonesia. Ti ditu nah. Ya, jadi orang muka gua mah otak jijah tuh kan gitu. Eta bahasa orang kota jijah bahasa ya garong babarengan ti ditu aja diberitakeun di televisi. Jadi keur gaya urang ngadenge loba di Cikupa aya pemalingan benang haju di Citra benang pernah terjadi nu dibeleup cap baja eueuh deui kan ieu mah pohara mun lain menang politisir moal ieu non gara-gara penilaian gitu satu sisi di sisi lain emang garong asli na loba jas sebab wabeh lamun pamarentah nyebutkeun waduh teu pamalingan teu boga kais pamalingan nyebutkeun waduh sia eta pamalingan sia eta maling teu boga kaisin eta pamarentah sebab eta mah nyana ngaling maling motor ais itu makana imah negara kuari jadi negara pamaling. Alhamdulillah. Mantap kurang mah alhamdulillah masih kena diberi fadl ku Gusti Allah. Daek keneh ngaji fadl panggede-gedena daek nuntut ilmu. Di mana geus daek nuntut ilmu geus we kadituna burem masa depan alam kaditun. Mana bupati nu daek ngaji? Mana gubernur udah ngaji, mana kuari PNS udah ngaji. Jah, cuna kami ke di pendopo ngajakin pengajian hitutan. Udah ngaji nanti lo beneran. Tidak ceritakan pemerintah salah tahu kiai na oplo. Ngaji mana bener itu haram halal. Ji cuna besi tadi diberi duit eta. Masalah kiai na kene. Bupati dah itu salah, kiai na nu salah. Lah kitu cenah kiai masing-masing atuh. Heuh ini keur ngomong bae sih. Masing-masing ieu atuh sia-sia aing atuh kumaha sih sia mah. Ya keur carita doang. Jadi mana kuari nu beres nu teu maling. Hese menteri agama ge maling. Nu kumaha tuh menteri agama ge maling. Ketua NU Banten maling. Ini kumaha tuh? Eta urusan agama, komo nu lain agama mah. Beuh, teu kitu cenah kitu aing lah. Waduh. Kitu we pokona. Nu mantek ku Gus Dur mah baheula dibubar-bubarkeun ke departemen emang kumaha? Di dinya gembong malingna. Mantek ditanya kenapa Gus malingnya ya maling aja yang dihancurkan jangan rumahnya habis malingnya
udah mendominasi rumah jadinya. Makanya rumahnya harus dibakar. Mentek sababara departemen dibubarkeun ka harti. Mun kula ku ari jadi presiden bubar kabeh. Penyakit amat kiai atuh aing na moal jadi presiden ieu. Siapa suka juga terusan nanya teh. Aing na moal jadi presiden. Sanu milih tuh aing. Begitu ditanya mana ijazahna SDG eueuh. Emang kiai henteu tamat-tamat ngan neundeuna di mana meureun. Gua di neundeuna teh jauh. Pernah kapangi waktu deuk pindah teh dihakan beurit saparo. Atuh geus. Pelebat tanda tanganna deui nu dihandap lah. Lah geus bodoh lah. Jadi kuburan mau ditanya ijazah ieu. Tawajan kepentingan dunia tah mah. Di kuburan sogan Haji Pendi mana ijazah SMP? Waduh saya nggak sekolah. Nah gua genjreng lo. Jadi teu sekolah pan SDG eueuh sarua bae. Nah ieu keur carita dunia tah mah penting, tetep kudu jangan langsung ke nagara kumaha jalain nyaritakeun salah sakolana goreng kula mah salah ge pelaksanaanana. Sakola mah jak kudu nu mantak cek kula ge kunaon pesantren modern gregeteun ka kula pajar nyinggung atuh lain jadi kula ge di Jogja termodern se Indonesia pondok pesantren Aji Mahasiswa Al Musin. Adik kula eta di Kerapiak nu boga pesantren aju santri na ge teu meunang nu ti SMP kudu kuliah bae kurang kumaha modern lain lalagaan nyana nu ngatur di mana kuliahna kumaha kayana maju mundurna pondok pesantren atuh kula teu kumaha masalah jalain moderna pelaksanaan terhadap duniawina anu keterlaluan. Adapun pendidikan nama penting kumaha lamun teu bisa bahasa Inggris. Hayu orang Amerika datang ke orang Inggris datang make bahasa Inggris, urang make bahasa mau ke. Ono opo sih? Weh, sira mah tekan mriki kuwi teh. Nah. Aduh, merana. Untung namanya di merana gering bae. Itu Jawa mau resep gula ngadenge karena gula ngadenge Jogja Solo Jawa tepati tertarik tapi ketika ngadenge Jawa mau resep biasa gula mah bener rajeg resep gula asal kapepet Sunda. Atuh cek gula ditatani we sia di bahasa Sunda mah. Eta lah keistimewaan di kota Tangerang Kabupaten eta doang hiji. Dua jeung di ditu belah dituan sepatan eta mah geus dilestarikeun ulah datang ka dieu eueuhkeun. Ih kunaon dia aing aduh ngadari cabe ejo panas ka beung-beung. Lestarikeun lah mah masyaallah sia ngarakerol di karelnya ruulnya rael. Aya we kaleuweuhan mah aya tetep kajeun kieu ge kota Tangerang teh aya bae. Dia mah madang tekah kobok. Aduh nu urang teu make haknya nama make urang kokobok kan gitu nya nama kah kobok kurang jadi leuwih teh gitu tetep bejakeun ka Bupati Zaki Lestarikan kudu ada ka dieu. Nah mah urang keur menjikapi negara gitu itu jol itu kueri rakyat mah adem ayem naon tetapi di luhur pas ini kedudukan presiden per detik ieu ge encan jelas kelangsungan negara encan jelas mana nu keur digarap di sisi politis sisi ekonomi di sisi budaya can jelas geus sabaraha bulannya na jadi presiden karena naon teu sinergis di parlemen nu ieu cicing bae mandeg lantaran aing teu satuju sebab aing mah boga Prabowo nu ieu minoritas deuk terus bae teu didukung ku mayoritas moal beres kajen ku kumaha ge datang ka kuari permenterian can ngajalankeun roda politikna
perekonomian makin mundur. Emang kiai paham lain paham aing mah teu sama sekali sekolah henteu naon teu. Kok nyaritakeun mundur loba si Mbah jeung si Emas bebeja dik balik. Waalaikumsalam, ada apa Mas? Aduh kiai saya nggak bisa ngaji lagi. Emang kenapa mau pulang rombongan? Emang kenapa pabriknya bangkrut? Si Mbah gitu kene bebeja nu ka Lampung, nu ka Sumatera, nu ka Manokwari nu persiapan balik lo pake dok bade kene. Kunaon eta? Akibat pabrikna mandeg. Berarti kan perekonomian teh jalan. Tuh mantak kunaon serahkeun ka. Kau ini dijadikan menteri perekonomian Haji Pendi. Wah, geus buangkrut teh. Ngajungkel ieu negara, guys. Kuari onam rada mandeg gene. Ieu mah ku dieu mah ngajungkel. Wah, acak-acakan, guys. Nah ieu de kumaha? Ayo naon nu keur digarap buari sok eueuh. Lantaran boro-boro dek ngagarap negara jang kelangsungan rakyatnya nage pas ini KPK can beres, di BPK can lurus, di berbagai lini politik can beres. Nyana masih nikeun posisi nyana. Ndeu kumaha tuh si ieu can beres diadili, si ieu can beres diadili, si ieu diturunkeun, si ieu ditaekeun. Can beres boro-boro dek ngurusan rakyatnya nage can beres. Ari rakyat nama adem ayem rakyat nama. Oh masalah sama sekali. Nu mantak dibere ku Gusti Allah rakyat resep batu cincin. Gua resep aya orok ceri ka imah. Mbak, kenapa sih itu anak kecil nangis aja? Pengen cincin Pak Kiai. Ya Allah, sugan teh hayang kue nu di imah aing ulos bawa. Aya hayang cincin mah tuh hese. Lu budak letik cari kain cincin deh kumaha coba. Geus nyahoon budak letik ge, ini black opal. Budak letik, ini kalimaya. Ya Allah ya Rabbi, orok geus kos ka ditu. Mantak naon eta rahasiana? Kajeun. Ditongton bae ku ari pamarentah. Pamarentah nama keur pasini politik rakyat nama. Saru ajeng nyayomkeun pamarentah. Los siapa sini ka ditu rakyat. Sorot. Aduh. Isin sebenarnya jadi pemerintah rakyat nyana-nyana ye sajalan puri kabeh lain meuli naon meuli batu cincin di Cikupa kabeh jelema meuli batu cincin nu unik ieu ka dokter dibere resep meuli obat di etalase obat aya cincin kan kaget ditanya ini punya siapa punya dokter ge dagang cincin asana cekula obat ki ramuanana dicampur jeung batu cincin ka jeung ngomong. Ieu kumaha? Nyayomkeun negara. Los sia-sia pas ini aing mah aing bae. Indah jasa aing mah. Geus kieu bae dedengean di Aceh aya sabaraha ton cek cenah. Di NTB sabaraha ton geus. Aing mah ngadenge geus puas bae lah pokona mah geus. Teu kumaha coba negara. Numentak isyarah ilal majnun edan kabehan itu edan kabehan aduh Masya Allah iyalah datang ke negara seperti kita urang zaman seperti kos kieu pamarentah urang mangan nyahona kemudian beas naik kok bisa naiknya anehnya geus biasa gitu. Kemudian subsidi kok bisa eueuhnya urang mah bodoh pan kok bisa kos kitu sih nya geus kos karar itu bae kok pabrik bisa bangkrut sih nya geus biasa kitu nyahona teh kok barang pangan jadi nara naik sih nya kos kitu teh nyaho nu keur dipasinikeun di luhur rakyat. Masya Allah karim iyalah bentuk negara urang negara Indonesia nu urang kelanjungetan kelangsungan jeung kemunduranana terletak pada rakyat. Mata kurang ingat ke Bung Karno gantungkan cita-citamu di atas langit untuk kelangsungan bangsa dan negaramu. Luar biasa Bung Karno pidatona menggebu-gebu ulah mundur sing-singkan lengan tangan demi untuk kelangsungan negara dan bangsa. Bung Karno seperti itu orang kangenahan guari. Masya Allah
sakadar nyaritakeun keberadaan negara jeung bangsa jeung pemerintahan anak seperti gitulah. Tetapi masih keneh teu izin pemerintah bertemu dengan rakyat, dia tongton ku rakyat seperti gitu. Dasina ngulamber kahandap, sepatuna herang luar biasa, jasna ngaciripit, batikna kitu kayaknya. Dibalik keindahan zohir ternyata di dalam batinna aya kebobrokan anu terasa ka urang kebobrokan kabehan. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Hanya bisa ngadoa ka Allah, mudah-mudahan pemerintah urang dibere jala lujur jeung adi, dibere terbuka hatena, negara jeung bangsa urang mudah-mudahan dibere lurus ku Gusti Allah sehingga urang aya dina katentreman hirup di negara Indonesia nuku urang dicintai. Tinggal bisa sakitu. Walau syahida isnani lamun nyaksian dua jelema lasdain kana dua saksi anu siap untuk menyaksikan kejadian pembunuhan Zaid dibunuh ku Ki Umar. Kemudian aya deui jelema nu tabaruk nyaksian kana terjadina eta lantaran saksi malillah tabaru. Aya jelema anu luar biasa loyalitas jeung kepedulianana sehingga aya dua saksi di atas saksi aya deui nu siap nyaksian. Kemudian pasyahida lalawala ini dua saksi tersebut ya nyaksikeun karena dua saksi setelah diintrogasi tentang kejadian pembunuhan Zaid anu dilaksanakan ku Ki Umar, maka disaksian ku Ahmad Muhammad ternyata si Soleh jeung Masluh saksi kedua ngabenerkeun nyaksian kana nyaksikeunana Ahmad Muhammad seakan-akan diperkuat kapan Aibrak bener bae payun sadaqal waliyumun walina ngabenerkeun alawalaini kanu awal hukima bihima geus aya dihukuman, berarti sahih lah dua saksi tersebut. Wil akhiraini atawa nu kadua wali ngabenerkeun kanu kadua atawa ngabenerkeun kana kabeh atawa ngabohongkeun wali kana sakabehna batolata sebab ta'arud iza ta'arada tasaqata parujal hukmu ilal asli. Sebab ta'arud beltolak belakang atuh manyasih nu ieu bener nu awal nu kadua salah kok nu dibenerkeun anu salah ta'arud jeung nu awal tawa kabehna teu mungkin kan ai lain memperkuat mah atawa ngabohongkeun kana sakabehna eueuh hiji-hiji acan di antara dua saksi opat berarti ieu nu dibenerkeun ku wali ya batal otomatis lantaran ta'arud ya gugur, anak gugur parujal hukmu ilal asli, kembalikan hukum karena asal, lain berarti gugur lantas kemudian dibiarkan, lain carilah solusi yang baru. Saksi anyar nu bener-bener nyaksikeun, coba untuk keabsahan anak dikaji kembali ke di meja hijau. Walau akorobadul warasa lamun ngaku sebagian ahli waris biapi badin kana ngahampura sebagian jumlah ahli waris 10 ternyata nu 2 atau nu 4 geus ngahampura sebagian ahli waris kana ngahampura nu 4 teh ditetepkeun kami atas nama ahli waris 10 dari ahli waris, maka yang 4 A, B, C, D ia adalah telah mengampuni kesalahan Ki Umar yang telah membunuh Ki Zaid. Dengan demikian kami menyatakan yang 4 saudara kami betul-betul dia telah mengampuni sakotol kisos, gugur kisos, kembali ke diat kena. Geus teu harti pokona mah ya. Geus teu harti we kajian kumaha mun tak dicepetkeun ge kula ge teu harti ya sebenarnya. Ieu mah jang nagara, ieu mah yang keputusan-keputusan negara, sementara di negara urang kan lain make Al-Qur'anul
Karim make hukum demokrasi pek bahaya sesuai mah ngan ikut sesuai. Demokrasi nu aya di Amerika berbeda jeung demokrasi nu aya di Indonesia. Demokrasi nu aya di Indonesia berbeda jeung demokrasi nu aya di Jerman. Demokrasi nu di Jerman berbeda jeung demokrasi nu di Belanda. Kok bisa berbeda sih demokrasi? Aneh. Lamun urang nyeritakeun tentang demokrasi di Malaysia geus aya hukum pancung berjalan masalah. Kok di urang bandar narkoba neuk dibunuh, neuk ditembak mati, bunuh mati masih bermasalah tarik ulur. Sementara di Amerika ada sorangan ge ketika kena gembong narkoba anu telah merugikan masyarakat persentasena lebih daripada 50% tembak mati di Amerika ge kok di urang diantem. Yeay kumaha lalakona ye diantem tembakan habak beres. Gayalah demokrasi tinggal demokrasi. Nah jadi orang lain keur ngagugulung hukum Al-Quranul Karim jelas keur ngagugulung hukum demokrasi. Masalah lamun dilaksanakeun dengan sesuai sebab eta mah jang kelanjutan negara engke urusan hukum-hukum agama bisa ditata kembali menurut Al-Quranul Karim. Ketika pagedruk Al-Quran jeung demokrasi menangkeunlah Al-Quran tinggal kitu doang. Ketika aya persamaan lanjutkan, ketika aya pagedruk eleh Al-Quran teu bisa dielehkeun sebab ieu mah kitab samawi menang di Allah. Tinggal kitu doang ai endek hayang demokrasi mah mangga bae ngan tetep make gendengan Al-Quran. Ketiga paradok Al-Quran jeung demokrasi menangkeun Al-Quran beres kos kitu. Atuh tah mangarana hukum ulah omong sia. Mun kerja di tengah ngaji kos kitu tah jadi dirobah moal. Ngan endek ngarobah mah kumaha urang. Urang siap ngarobah siap asal waktu peperangan masalah tuh memperjuangkan agama maja syahidi ya emang kiai hayang jasa perang ente sih ya ingin teh hayang perang mah ngana tuh ieu bae kabet perasaan demokrasi lain Al-Quran lain tungtungakan ieu balaga jibong eta kos kitu dah ya tapi lamun deuk dangsungeun pek gendeng make Al-Qur'an janyana ge ulah-ulahna naon di wisuda bae make Al-Qur'an dikieukeun sahanu nita Al-Qur'an diteuneun luhur coba ayo kitab mana nu diteuneun di luhur jauh ketika DPR dilantik ketika bupati dilantik ai Qur'an disusuhun ai pelaksanaanna maling malulu teu izin sia ka Al-Qur'an bego meureunna ye umaha meureun ih cenah kieu ulah sok kitu aing mah kitu bae artina teu aya penghargaan terhadap Al-Qur'anul Karim hanya dibuat kamuflase zahirna unggul batinna mah henteu. Masyaallah naon hartina Al-Qur'an disusuhun maknana berarti saya siap untuk melaksanakan roda pembangunan. Ketika saya menjabat jadi bupati sewilayah kabupaten dengan disaksikan oleh seluruh mata masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang dan lebih-lebih Al-Quranul Karim bukan sekedar Al-Quran sebagai lambang tetapi ingat terhadap yang menurunkan Al-Quran ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya saksi, saya bersaksi dan bersumpah bahwa saya adalah diangkat jadi bupati sebagai amanat dari masyarakat, disaksikan oleh seluruh masyarakat dengan berlambang Quran bahwa Allah lah yang menjadikan saya sebagai bupati dan sekaligus Allah lah yang melihat saya. Saya bersumpah ya Allah ketika saya tidak melaksanakan keharusan sesuai dengan aturan-aturan undang-undang maka turunkanlah geledek buat saya. Saya kurang seri bego mereka geledek si seri besar lajeng gitu makna teh cek tukang ahli munazoroh mah eta teh aya di santri mah ya Pak Fan ngaranna Fan Munazoroh. Fan Munazoroh mah di mana urang ngaku karena hiji perkara di mana ngalaksanakeun, hiji perkara di mana ngucap, hiji perkara sebagai akuan berarti. Kitu teh masyaallah urang neulekeun kunaon nya teu paham. Lamun teu paham ngaji heula ka aing. Ngaji naon hartina teh Quran dikieukeun aji eta aya di Munazoroh masyaallah. Di munazarah mah aya make baju bae warna batik eta teh ngomong make baju jas eta ngomong
make baju hejo eta ngomong, baju koneng eta ngomong, ji geus seuri rombongan make jas koneng seakan-akan inilah ngomong teteh kos gitu make baju hejo nih saya ngomong emang kumaha gitu. Masya Allah, iza taqawala aw fa'ala idda'a sihatahu gitu teteh di mana-mana nyana ngomong atawa nyeun pagawean idda'a sihatahu wa husnahu berarti nyana ngaku kana sehah kana soheh jeung kana benerna jeung kana bagusna cek nyana. Berarti aya jelema make jas koneng seakan-akan pengakuan date saya yang bernama Haji Pendi telah masuk Golkar zahiran wa batinan dengan tanda jas saya adalah jas kuning, maka saya siap untuk ditanya oleh malaikat di dalam kubur dan siap nanti di mizan kelak nanti ketika saya ditimbang amal Golkar tidak akan saya lepaskan demi Golkar, berani saya ke neraka jahanam. Parah amat. Jadi ku ngaji makanya hawan baik kabeh. Ku ngaji mah idasya atau wasau. Ji, tinggal ge ka ditu dikembangkeun bener kebenaranna soheh jeung husnana bener henteu di munazarah ngaranna bisa didebat. Silakan perdebatanana kembangkeun ku urang deuk make debat naon. Ya, nu geus kitu mah geus aya di dieu kabeh. Nu mantep aya jelema datang kotek-kotek oh jasna naon geus katebak. Atuh geus katebak kabeh ge sebab aya dina kitabna. Geus moal nyalahan kajen ku kitu-kitu bae kajen ku kuat. Bener jasa atuh pan pager ge ngomong lawang ngomong ketika digebrukeun lawang cak lawang aing ieu adalah penutup. Ketika aing ditutupkeun ku nu bogana berarti aing teu ngajagaan jelema teu meunang aya nu asup saha bae. Sareng kitu teh pager ngomong pager. Eta kabeh ge ngomong emang teu ngomong tuh ngomong sarua bae. Nah, urang berangkat ti imah, beuteung urang kritik eta ngomong. Sarua ngomong eta ge. Sarua aja ngelingan, hei, uduk dong. Ya Allah, ya Rabbi, waduh teu ngomong. Eta teh jangan nyatakeun urang seperti kitu atuh komo Allah nu bogana. Deka mana sia lompat, deka mana sia lempang, deka mana sia kumaha pikiran sia je. Emang sia ti mana panti aing, deka mana deka aing. Emang ku sadi gurakeun dicicingkeun ku aing. Kunaon haju ngolembar pikiran sia. Awas sia ku aing sadiakeun jahanam sia ku aing. Mandak pang utamana jelema dibere fadol hiji, fadol ngaji. Sehingga ku ngaji mah terbuka blak wih jauh barang ngaji bapak orangnya wih jauh kredit haram wih bener oh nyana ge kan mikir-mikir aing sabaraha bulan deui nya waduh lemun pae aing sieun oge aya tah nyana ngerenyet gitu mah aya datang ka imam merengut bae ka konon merengut bae ai kreditan orang sabaraha bulan deui kunaon haji inget ka kreditan enggak lain jadi rada kaget oge cenah barang ngaji mah jah orang ngredit teh beres tah ulah sok ngaji Kak. Keur nyanding juri ka pamajikanana tadi hasil ngaji teh coba ngadu jeung pamajikan ayo wayang bakal kos gitu lo ka ngaji Kak atuh urang nya namanya atuh ieu urang ngora kene butuh dunia juta kesampean untuk ngredit daripada kakak jadi mang geus neangan guru nu saja nu ngahalalkeun kredit Kak. Ye itu memang kiai nyana doang atuh lo bakene kiai mah urang esok ngadengekeun aya kiai nu ngahalalkeun ja dalilna ku urang kaharti anu itu malah kiai nu boga showroom eta mah deuketan heueuh nya tuh heuh kakak deui bego. Ayo nyada bimbang aing ka mana ya ka mana ya aja kurang ngakredit bae tapi tetep hate mah teu bisa dibobod nyulusup keyakinan ka jero lain kieu rarasan tetep lain kieu rarasan lain jadi kumaha emang jelema nu nyokot duit di bank hatena henteu digrogoti teu digrogoti jeung nyana ge nyaho ku ajenting kiai ngahalalkeun sagala tetep di hati nurani mah asana teu halal ya tiba heula ge tiba heulana
kalau turang ngosok nitip si gade ulah sok nyokot duit bank berarti teu beres eta kolot lain kiai kakara kuari bae aja kalau bak kiai segala jil kiai segala modern je kiai mah teu bisa dimuduran modern kiai mah kiai bae adapun nu modern eta lah hawa nafsuna nah takos kitu modern kan sehingga akur jeung kahayang nafsuna ye itu lain kiai kuyai teh pokos kitu mah tanya nage hati nama iya yang ngeridit seberapa teu meunang digerogoti sanajan nyana ngalengkal leumpang dan lain sebagainya tetap nurani teu bisa dibohongan teu bisa kajuntingnya lah meunang ora keneh lah meunang ora keneh tetap nurani mah teu bisa dibohongan kos jelema bodoh mabok hate leutik namanya nyahueun haram ngan nafsuna doang ketika kembali ka jero hatena seberapa haram nu zina sarua bae adapun ada terus-terusan eta mah karena pergaulan jeung hawa nafsu ketika kembali ka nurani mah sabenerna mah haram nyahoeun nya nage ya Allah eta emang bangsa pejabat korupsi teh nyahoeun eta haram nyaho ngan hawa nafsuna bae ketika nyana merenung mah sabenerna mah sabenerna mah lah kagok lah tuh kuat coba ayo asal geus kagok cilaka masyaallah bener awak urang moal kebel deui urang ge cara kolot-kolot urang bakal paeh ka ditu kuari mah babarengan jeung jelema asup ka jero kuburan mah urang sorangan harta urang balik dulur urang balik nganterkeun ngan sakadar datang ka bibir kuburan doang cerik genyeng cerikan urang dedeh jeung nya asa poe dua poe datang ka bibir kuburan doang memberikan penghormatan terakhir anak teh mamang teh uwa teh dunungan teh guru teh horeng nu asup ka jero manu milu jeung urang amal urang eta mah nyana baralik teu tanggung jawab pikir tah di jero kubur urang duaan jeung amal ketika urang ambalaya amal-amal urang nu jore urang nu ngarasakeunana boro-boro disiksa di jero kubur dibeulem dibom di naon karangan pentungkul rokok bae ge urang panasna pohara karera bae ge panas komo di jero kubur ge disiksa ku azabul qabri pikirna ka dinya tah ulah lalawara insyaallah nu mantak urang ngaji taku ngaji mah lengkah salengkah geus ngaluar-luarkeun dosa ora caroplok dosa di jalan ambalaya dosa ribuan di jalan dosa nu jurusan Cikupa nu jurusan Jati nu jurusan Sepata nu macam-macam di jalan dosa malulu masyaallah sebab jelemana ngaraji balik urang ti majlis ngarantok deui Masya Allah kari ulah teteg lah teh ulah walau ikhtalafa syahidani bi zamanin lamun dua saksi berbeda dina masana Zahmad jeung Muhammad sebagai saksi ketika saksi ditanya ternyata berbeda dina zaman Ahmad begitu ditanya kejadian pembunuhan Zaid kuki Umar cak Ahmad tipeting begitu ditanya ki Muhammad iraya terjadi pembunuhan Umar membunuh ki Zaid ternyata ceknya na berbeda antara saksi nu hiji jeung saksi nu hiji atau dua saksi Ahmad Muhammad menyatakan berang ternyata saksi kedua penting ieu berbeda ikhtilaf syahidani fi zamanin lagot saksi tersebut teu bisa dipertanggungjawab walau ihtalafa syahidani fi makanin lamun berbeda dua saksi dalam penyaksian kasus pembunuhan terhadap Zaid anu berbeda fi makanin dina tempatna begitu ditanya saksi pertama Zaid nyaritakeun bahwa Umar Ahmad ditanya saksi pertama pembunuhan Zaid dilakukan ke Umar di depan masjid di harapan masjid
Begitu ditanya Muhammad kumaha kejadianna, ditanya, begitu ditanya dijelaskan ngajelaskan ki Muhammad terjadi di hareupeun balai desa. Berbeda Ahmad mah di hareupeun masjid, Muhammad mah di hareupeun balai desa. Berbeda. Dua saksi menyaksikan untuk memperkuat terjadi pembunuhan Zaid, berbeda dina tempatna lagot. Saksi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walau italapa syahidani, lamun berbeda dua saksi dalam menyaksikan kasus pembunuhan terhadap Ki Zaid, berbeda fi alatin dina alatna lagot. Andai kata di Zaid, andai kata kiamat ditanya, betul kamu menyaksikan pembunuhan Zaid yang dibunuh oleh Umar? Betul. Apa alatnya yang dipakai membunuh? Celurit. Kok bisa kamu tahu celurit? Saya tahu sebab dia orang Madura. Waduh, terkena dengan celuritnya. Waduh. Tanya Muhammad, mana benar nyaksian pembunuhan terhadap Zaid? Betul. Yang membunuh siapa? Umar. Apa yang dipakai alat membunuhnya? Pedang, Pak. Aiki Ahmad celurit, Ariki Muhammad pedang. Berbeda alatna. Ieu lagot tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walau talapa syahidani, lamun berbeda dua saksi dalam menyaksikan kasus pembunuhan Zaid yang dibunuh oleh Ki Umar, berbeda pihayatin dina tingkahna Ahmad ketika ditanya tingkahna Umar ngabunuh Ki Zaid, kemudian Ki Zaid ngajungkal. Neta pertama. Mereka dua Saki Muhammad begitu ditanya ku jaksa terjadi pembunuhan Zaid yang dibunuh oleh Ki Umar, tingkahna ieu diseret, berbeda tingkah. Nu ieu mah ditebas gajungkal, nu ieu mah diseret. Wah, berbeda lagot, teu bisa dipertanggungjawab. Kudu akur dua saksi untuk memperkuat kasus pembunuhan tersebut. Insyaallah orang lamun nyaritakeun tentang pembunuhan di Indonesia, pohara jasa. Di kepemerintahan SBY ge pohara, di pemerintahan Nukuari leuwih pohara deui. Pembunuhan berbagai kasus, terutama ieu narkoba naik 20% dibanding dengan di zaman SBY. Namun di zaman SBY eta aya 20% ditambah 20% 40%. Jadi ribuan per tahun nanti 8.008 7 juta manusia per tahun teh 8 juta manusia nu terbunuh ku narkoba. Ndeu kumaha coba 8 juta lain saya ti jelema. Ieu encan aya reaksi ti masyarakat teh kumaha? Coba hayu teh kumaha coba. Masyaallah terus-terusan baheula mah ceuk kula ge kitu narkoba eta di kota-kota besar, perzinahan di kota-kota besar, pembunuhan kayak gitu kene karena di kota mah heterogen campur dan lain sebagainya. Kuari manggeus merajalela ka kampung-kampung, nu ngaran ganja gele di kampung geus ambalaya, nu ngaran minuman keras lain daripada bir bintang, naon bae geus ka kampung-kampung berbagai merek. Karena merekna gitu ditalingakeun ku polisi nyana tanpa merek, ramuan sorangan. Jadi leuwih dahsyat deui budak SD baheula teh kacaritakeun mabok ku ari memulai ti SD. Ieulah dihancurkeun ku orang-orang Yahudi pola pikir bangsa Indonesia. 10 tahun ka tukang mah urang masih keneh aya harismaan pemerintah teh karena nu mabok. Ketika pemerintah kuari ikut mabok, minimal manehanana nyaho tapi diam, tidak bertanggung jawab untuk kelangsungan bangsana, maka teu berharisma deui. Polisi kuari jadi lecehan, abri kuari jadi lecehan, budak letik ge ceuri kuari mun dilalag polisi cicing langsung. Budak detik geus pohara jasa ka polisi teh. Masyaallah, ieulah diurang ku ari. Baheula mah urang ka guru SD bege hormat jasa sebab ngana ngaguruana bener-bener ngadidik muridna.
seakan-akan perbedaan antara guru sekolah jeung guru ngeja akur mentak kula kerletik ku abah almarhum coba sia dek lebaran ya gera ngazakat fitrah kok kali itu tuh kagak Pak Guru Hasan tita ngazakat tuh ka Guru Hasan kagelang kunaon eta di aku berarti bener-bener ngadidikna sehingga dimenangkeun da urang ngazakat ka guru baheula mah kos itu berang ngazakat ka guru SD sebab guru SD da layak dibere di aku perbedaan antara guru SD jeung guru ngaji ngeja sarua pada guruna kuari urang neuleuh guru SD masyaallah karim neuleuh guru SMP jeung neuleuh kadal akur neuleuh guru SMA jeung guru kuliah sarua jeung neuleuh oretaneuh sarua jeung ore kobra da kumaha tuh komong kayak ditu da pamarentahna kos orai naon meureun tah mah sanca bisa ieu mah keur carita naon kitu ratapan masyarakat seperti kos kitulah sehingga masyarakat atau budak sekolah bisa ngahina ka guru emang hinaeun kos kitulah kuari di urang walaupun teu keseluruhan tapi mayoritas seperti gitu eueuh pengorobatan ti budak Masya Allah karim jadi kos kieu urang akibat awalna terlalu main duit sehingga budak berpikiran lah horenganan dari itu udah bener bae dari deuleu meureunana guruna geja bobogohan bae guru aing bobogohan atuh aing ge meureun ulah eleh ku guru bobogohan sarua bae aju kadengekeun guru SMA menzinahi anak muridna kitu keneh kuliah beuh geus ka rumaha kuari ieulah bangsa urang nu bakal nyekel negara kelak nyana bakal jadi camat kelak bakal jadi bupati kelak bakal jadi PNS kelak bakal jadi gubernur ti SMA na geus kos karari itu pikumaheun ka hareupeun untuk merubah mengembalikan dengan berbagai cara di Indonesia hese boro-boro eta nu umum sangkilang di NU Gus Dur mengembalikan ke hitoh 26 seseleh hayang ngaleungitkeun budaya-budaya ieu tah di NU supaya bener-bener organisasi sosial keagamaan ulah aya intrik-intrik nu lain ketika pilkada atau pilkada NU mah NU ketika pilgub mah pilgub NU mah itu lain ya mah tanpidna milih nu ieu surona milih nu ieu banserna milih nu ieu ayo ka dieu na ansorna milih nu ieu ketua-ketua na boga pilihan masing-masing da kumaha majuna kok bisa kos gitu sih ini sudah ditanamkan lebih dahulu nyana geus teu bisa nyebut cau nyana teu kumaha atuh lamun di NU bae geus kos kitu masyaallah nu mantak muktamar NU kuari tahun ieu bakal diayakeun di Jombang ieu teh supaya dihadiran ku Ki Hasyim Asy'ari dihadiran ku Gus Dur supaya nya merasa dihadiran geus ayana di Jombang abeh naon abeh ulah aya main ki kuari mah ketua NU nu terpilih ge main kos kieu keneh bae diharapkan supaya benar-benar kembali ke itu cacak NU sakitu saselehna komo di luar NU NU mawadah nahdlatul ulama kebangkitan ulama barang di deuleu kumaran ulamana di Golkar si eta di NU si eta di itu si eta di MUI si eta kabeh mun ditanya ku urang kunaon sia di dieu supermarket panaing mah atuh berarti di akhirat lagi super jahanam berarti mah ya mal beres kajian kuku bahagia Masya Allah iya negara urang wakila cek sagal malausun laos bisa engke kurang diprediksi ditinggali keabsahanana maka dikaji kebenaran nu sabenerna sampai di dieulah urusan dakwah selesai urang engke kitu minggu hareup bakal pindah bab urang nyaritakeun Kitabul Bughot wallahu a'lam.